Ondangan ka tetangga menuna ngeunah-ngeunah hiburana aya tamuna loba. Nah jadi caritana poe ieu mah aing ge naek ondangan tapi deket makana ieu endek lempang bae. Atuh teu poho dak ai ka ondangan mah makena ge gamis japan lobaan sok batur isin teh aya di dieu ge aing meuli hayam heula tumpang beas jeung meuli bihuna sagala tek-tek bengek bedak biasa bae nya di lembur mapan sagala teh jeung beasna jeung tumpangna. Atuh heungeun ai can boga sambung mah sabogana bae ja popojaran ge ai bari jeung eueuh mah atuh kumaha nya ja meureun teu endah lain teu endah sih eueuh intina mah. Lanjut geus daftar nama mah jeung babawaan di dieu ge dak ulah poho dahar heula deuleu kudari nya menu-menuna ge ieu ayam suwir haju ge ieu kentang mustofa atuh heueuh karedok jeung lauk jeung endog tek-tek bengek be sagala ge loba pangaruh ai orang kaya manu hajatna ge. Atuh heuh ieu pas cacahan ngeuleuh kaburi atuh aya semangka dak ulah poho dicokot bari langsung dihakan salah padahal mah ieu cuci mulut maksud batur mangke di daharna pas mantas emam atuh geus kagok dak heuh geus beh lanjut ieu keur emam tah deuleu burung kudaria geus ngalewog-lewog bae jak kahar ti ngeunah pan nya aya kanu ngeunah mah si ieu atuh heuh tah bisa dideuleu nya batur ge rame dak ieu atuh heuh japan aya hiburan pangaruh bae rada dideuleu dak direret ulah sok munafik atuh heuh japan atuh bohong kadik dak rada resep bae kan kanu kararia ge nya.